dan telah dia balakan tambah hangkut buta. Pulang. Yang akan cuma pengabatus Gusti muga katapi kalian kami dah hiji. Coba-coba deui ngomong teh. Rusuh Gusti. Nya. Calokan batur-batur. Oke, Bos. Hey my brother everybody. Come here. Come here teh. Let's go. Kemon. Komo eta. Kadia aji. Terbalik si Besti masih Besti. Keur di sapatu heula. Wes selebel. Kadiana karena motor yang memakai helm awut-awutan bukain jadi hilang kegantenganku sedikit. Eropa akan goreng. Tuturkeun yo. Mau balik kayak si mah. Mau balik aja kayak si mah tadi nama yang hayang tenang hirup di dunia deh. Datang sia mari buah deui hirup di aing ya. Mau balik datang sia mah kacau. Mau balik kumaha ieu teh? Aisyah teh apa tadi? Teu, Budeg. kuat teh cakeun. Lah, tapi ka kiamat mah cager-cager. Da jelema teh make ceuli. Budeg aji kagak nyaho sia teh. Kiranya tempat ya. Yang akan semua Gusti ditariba. Bulan tuh. Kami jawab percuma Gusti mending meser obeng we. Kenaon rajok cerita tuman. Yang akan semua apa terus Gusti. Ai ditariba teh. Naon-naon? Iya. Aduh. Kita minta tolong kain geranya merong geranya segede di tempo. Acan koplok kacuk kaya sih teh. Geranya merong, ya, ayo aku menunggumu. Geranya gerak tuh ya, tuh. Ya merong, sekolah aja na YouTube. Aida apa kasih berdua sih? Nampol itu. Sungut siap bau bangke. Sungut siap bau bangke. Alhamdulillah. Greg aitos tiasa hijrah mah. Taufik sareng hidayah pangeran mah turuna teh beda-beda jeung waktuna ge benten-benten. Jadi kamalina burang raya agung teh salira teh ngiring kurban. Awan kurban aja, coba siapa bau bangke? Sabada hiji kurban aja. Awan kurban, coba siapa bau bangke? Ish, terpengen ngahurikeun agama. Dangukeun anu tiasa dikurbankeun teh cekat terangan teh sapi, doma, muning, onta jeung eme. Ari entok mah teu tiasa. Saha nu nyebut entok anjing? Suruh sia bau bangke. Is, sanajan satruk teu tiasa anjing. Kumaha we anjing kali ieu lah. Oi bina-bina teh teh. Kan? Semohon. Tuh Gusti ge apaleun. Da sia mah bedegong hirupna atuh da tadina urut preman. Naon-naon? Sumohon. Bulan? Oh, aya pun bojo mah dirorompo. Iya, naon-naon? Kayak tuh hiji-hiji ngomongna lieur ye.
Eueuh nu ngomong anjing. Bina-bina teuing sia teh. Ai. Alhamdulillah ayeuna mah abdi engkeut-engkeut jadi ustad. Si Aji jadi ustad. Aduh. Kamari ge si Mabdi beli motor weuteul. Alhamdulillah motor mah weuteul ngan klaksonna teu hurung. Lain klakson teu hurung ceuli sia sepi anjing. Ye dipencetan ge ku abdi teh disada-sada. Di gerung-gerung gitu aing ngebulna mah ngebul. Hitungan tadi sada yang mesinna jemplingna luar biasa. Motor hebat eta mah. Nya digana motor listrik. Ya tapi ku abdi make bensin. Lain jempling, ceuli sia nu jempling anjing. Komean. Nah emang di mana bengkel klakson? Oh anu mega anjing. Tidak pindah teuing sia teh. Jika ada klakson itu bermasalah, ceuli sia masalah balik klakson. Tuh, cerai di hareup cacing mah. Pan aing di teu heula. Di tukang diukna. Kalakah luak liuk. Di tukang diukna. Woi. Naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Anjing. Dari maneh kain teh Noel ari ngomong henteu. Itu teh ngomong di tukang diukna anjing. Mung aing merek di tukang diukna. Macam ni kitu. Ulan teu ngomong. Nah, kudu-kudu teh ngomong dengkeun ku sia tah. Hakan anjing. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Aing becus di saka bedug. Ya si goblok aing ampun. Meni tentara meni wonu eceul. Kabida-bida teuing sia teh. Ih. Tos lain ka kolot. Belegu. Kabida-bida teuing sia teh. Ai. Terus anjing. Naon sia lu? Nafsu tuh. Naon sia belak cangkeng? Naon goblok? Mendingan belatung sia kadang-kadang. Gala naon nyawa ko naon sia kain. Naon? Aduh. Naon sia teh? Alah. Naon? Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ngajar emangnya gua cowok apaan? Selebeu. Nya maneh nu salah atuh belegug. Salah naon aing? Mun leumpang teh heug neuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sira maneh diadu jeung sira aing. Ah, gitu. Jadi maneh ngambeknya gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sabab Teu neuleu. jadi nu salah. Maneh. Dipikir-pikir melain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing Nengekeun ku sia bomoso. Geus bubu aing mah teu neuleu ka sia. Da sia nu neuleu ka aing anjing ka itu. Emang halangan aing, emangna aing mah sieun ku sia. Bener-bener teh dibejakeun sa ka Gus Muhammad Samsudin ku aing. Gus Samsudin teh babaturan aing. elek musulak merah. Ah,
Dikeun ka aing nyaho macam-macam santet cek aing. Ini aya Gusti. Sugan kita ya Gusti di dia ada manggus. Jadi Kang Gusti Gus deh. Cager. Aya naon Gus? Teguan. Ran, Heula. mending ayeuna. Lain maksudnya daguan. Antosan sarapan abdi tos ka dieu. Teu ngadaguan maneh anjing teu. Ai sia kain teh geuleuh naon sia teh? Bener-bener teuing sia teh. Dagung deh kain teh ieu teh nyaho aing teh anak yatim. Bagaimana bapak maneh geus maot? Acan, Aya nu pae. entong, Yatim mah bapak sia pae, eta yatim. kumaha aing we? Ngomong-ngomong aing, bener-bener duh. Halangan atuh. Wani ngadudungan gitu. Tuh, celejing dudungan si goblok mah. Tah yang tengah hiji nyong karelo. Jigana eta budak pisoleheun. Calon menteri eta budak bahasa negara aweseun. Rasain kumaha anjing saya itu kasarna. Ceuli sia sepi. Bida-bida teuing sia teh. Sia teh kumaha lempang teh gerapakan kitu? Wanu baralek dia sia teh. Buka atuh topina belegu. Jadi kitu budak Bandung babatok sia mah. Buka topina. Wih, halo bos. Cak oke di Isbayan itu nama. Naon si belakang geung? Naon? Oh, anjing ke peresmian menjadi keprokan sih teh. Naon? Macam mana pula lah kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak pilih itu kena sirawa. Nah, mana ngomong teh kitu we boleh duga. Ai maneh urang mana? Urang mana? Aku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan, di Batak. Betul. Beslila aya di Sunda. Beslila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mencari lila. Taman lila di ocan apalun bahasa Sunda karunya teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten di Lusasi ya biar Sunda lah. Goblok sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Aing ngaran maneh saha? Nama awak. Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ari di dia jeung saha? Sama adi awak. Saha? Butet Tumaregung. Oh iya Umarurung, adina Umaregung. Oh keluarga panas tiris. Keluarga hareeng ya. Aduh, mudah-mudahan deh sakinah wabadah jeung sales mah. Ari bapak mana? Bapak awak. Si Garantang. Si Garantang. Ari Inung, ya si Termos. Ari Aki, si Gaseng. Anjir. Keluarga parabot dapur. Uyutna hawu di jelma yut. Bisa bahasa Sunda? Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Sekedik, sekedik. Tapi siawa itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lebat tawa. Naon? Ya pening lebat tawa. Naon pening teh? Masa kau tidak tahu pening? Oh naon? Ya
Ya liar gitu liar. Liar dan naon. Lungleng gitu lungleng. Anjing lungleng sih teh. Ya liar, oh lunglang, nah itu lungleng. Beleguk lah kau. Nah, bahasa Sunda itu banyak yang sama. Syarwa kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya, tikus bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya, sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya, pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit terpening lah kau tahu. Dasar Batak kau tahu dengan lemu. Ari tikus mah berit, Ari sore mah burit, Ari bujur mah birit. Ya kan itu berit-berit juga. Macam mana pula kau udah kau bilang dihitung deui. Bisa deh, macam bilang dihitung deui cina. Ayo mana yang ngasih dari sudah telila, di orok berem siapa di sudah. Orok berem, mun eta jadi sih umurnya. Bisa mana kasihan Sunda? Ya bisa si abang. Bisa ngalagu siapa ngalagu Sunda. Ngalagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Bisa? Ya bisa. Bisa. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan di kumaha? Kongko pecus aji kita dengarkan. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Itu lagu Bubui Bulan nyerep kena hati, nyerap aja nyerep. Insya Allah, oke. Bubui Bulan, oke. Rame tidak kumat. Bubui, sudah. Bubui Bulan di sangra si bentang lah, Pak. Panon poe aja manusia. Aja panon poe hampura, sugan teh panon sia. Hampura ada dewek teh poho, dan jelema mawagan pintunya sok pohoan. Hampura we deweknya, di hampura. Nek di hampura mah di hampura hatur nuhun. Cing muli. Macam mana pula kau? Oh, salah dengek lain tapi naon? Tapi bisa ngomong Sunda. Nah, naon? Cina Batak saya teh anjir poho. Jangan di Batak aing mah di mana Cisurat edan. Orang dia kedengeran. Sugan teh hawe orang Batak. Perlu didengarkan wahnya orang Batak banyak orang Cisurat. Karena poe ka aing teh. Sada naon eta? Teuing. Mun teh dianggap ya aing ngomong teh aing ngomong teh aing. Oh, radio merenang. Radio itu naon? Terima kasih merenang radio terima kasih merenang. Disangka radio aing. Buka kacamata boy. Nah, ka aing ini. Wah, astagfirullahaladzim. Naon, tingali. Oh, naon, melon segede gitu. Goblok jabat melon aing. Aduh. Bener-bener teh. Bukan dia, Lon. Sorry goblok. Aduh, lucu je pada. Mangkulingan
Eling mangkaling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik pragataya panawasa anak sok kasasar jalan pah nafsu mata kadukung badan anu katempuhan di situ pastinya ini ganti
Denira hingkang samya manak satengahing marga ingkang manak satengahing marga denira kang sampun prabda tenulah dia balatan tamahangkot muta arantos hempak berbayak sadi painennya pati dik sakapu kunirahangan dika atur syaunuhun laksa ketika bingahan padulur-dulur kaula anu parantos junub baraya anu parantos datang pamilik anu parantos sumping nyosan karena panggulemna kaula dina danget tayina bagea dulur-dulur si goblok genaonannya batur-batur rampak sekar poka grup der manerikeun maneh kaciri cenah hayang kapuji kudunungan teh kaciri cenah hayang kalem kudunungan teh batak naon lamun guyub jeung batur paruli teuing sungut-sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing nah make jeung pepiluan kana urusan aing kumaha aing weh lain kumaha aing pan maneh teh rombongan urang naon maneh teh rombongan urang teu harayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah beunghar aing mah menak mana beunghar aing manya beunghar bukan ji nah ada bukan teh kayang aing mending bukan ini jebatan untuk maneh juga pager untuk aing juga pager cenah si goblok menewa belana si kain teh aya naon nyi teh Gusti aya naon lain ka sia ka maneh hayang nonyok we ka maneh naon hayang nonyok omong aing hayang ade ka sia teh meni mumul eleh omong hah meni mumul eleh omong yang tebatan eleh omong leuwih ade ngajual imah aing paengan kontrak wae sia tuh ya pangna dikumpulkeun teh kaula teh manggul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon Gusti urang ini kasawarga maniloka uluh kasawarga bener anjir bade naon kasawarga urang ngalamar widadari anu kaasih widadari Supraba raja kaula cita-cita pale kagungan garwa nyata kawidadari anjir luar biasa cita-cita yang kawin kawidadari aing maka tukang lotek teh tulus kemari telaksana tukang lotek kemari ka urang Bogor diputuskeun meni nyeri kena hati langsung ke dokter kandungan asam lambung naik jadi wayahna kabeh salare urang ini ka sawarga Mariloka sae mangga hayo ulah anu tinggalin urang ngajuk-juk sawarga mana Omat becaan anu lian sae mangga urang ini sae mangga hayo ulah tinggalin sae mangga mun aing manying sia nu
sia nu ngambek weh urang sabirawa naon eta teh dunungan belegu nyaho anu ge nah atuh kadunungan teh meni sampela nah hari gunungan salah rek diantep nah pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngambek nah ieu hukum teh kudana keur ulah dikukul nah hukum teh kudana keur nu sangsara wungkul hari bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan bangsat duit negara dirantep anjing sia Setuju, motor dikebrokan aing paling capati weh batur teh ngadukung tuh hararayang tuh belegu coba batur mayeuna hayang jadi kepala daerah dengan dukungan teh hayang maneh tuh hayang bodoh sia mah sia nu belegu nah nanyakeun ku maneh sia lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah rek pikir ku sia naon rek saha nu milihna ka aing tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aing nu milih nu gelok ayo sister ya. Ngaban alat kemat-kemat nyatang pinang aletan saking nagara giling wesi ngajugjug sawarga maniloka Hayu batur, ge. Sadayana Aya pangestu. Aya pangestu. nuhun hari damang mah Bisaliran kumaha. Tadi angkat ka mana ieu? ka sawarga maniloka Dulu eta geni hebat atuh. Pada naon eta? rek ngalamar widadari aing mah teu kagok Walah hebat. sia Kage saha bidadari? dunungan uing Prabu Naga Persona Oh gitu. Gilo atuh di alun-alun kecamatan Wado itenya Semuhun pula. ku apuh kana pangersana Bapak Haji Sutisna SPD MSI Bapak Camat Wado sareng para kades Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia atanapi Abdesi Wado. Alhamdulillah Gusti luar biasa di nararaga kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia anu ke-77 sareng Milangkala Wado anu ke-75 Dirgahayu Indonesia Dirgahayu Wado ngabret deui Wado ayeuna. Alhamdulillah diluluguan ku Pacamat anu tadi nama Wado teti isun sanggeus jadi karem ku cai teh ayeuna mah luar biasa Gusti geningan dicuklakna tisiklukna pada ngadegdeg mudah-mudahan awal yang baik Amin. mitemeyan dina wengi ieu mudah-mudahan ningkat deui Wado
katingali deui sihungna Amin. di satara Jawa Barat khususna umumna sa Indonesia. Alhamdulillah tepang sareng Bapak Kapolsek Wado, Aya. Bapak Ibtu Mas Rinaldi Man Masnah SH, Aya. Bapak Peltu Rasidin Pohan Aya. dan Pos Wado. Aya. Oh, rekan-rekan dulu. Aya. Bapak Dr. Eka Darmayanti, Kepala Puskesmas Wado. Aya. Bapak Aloy, Kepala BPR Sumedang. Aya. Bapak Hari Herdiansyah Aya. Aya. Bapak Abdurrahman, Aya. Kepala Desa Ganda Resi, Aya. Ganjar Resi, Ketua PHBN Kecamatan Wado. Bapak Dede Rustandi, Kepala Desa Cimungkal. Aya. Bapak Momo Nugraha, Aya. Kepala Desa Mulya Jaya. Tika Latikah SPD, Kepala Desa Cikareo Selatan. Aya. Lili SE, Aya. Kepala Desa Cikareo Utara. Warsa Muharam, Kepala Desa Wado. Aya. Bapak Dari rumah. Daryuma, Kepala Desa Cisurat. Aya. Bapak Dahman Rukmana, Aya. Kepala Desa Sukapura. Aya. Alhamdulillah. Oh dulu loba pisan dulu yuk. Atau wilujeng sumping ka Bapak Haji Dedi Mulyadi, AKBP Purnawiraman Polisi Undang Dedi Aya. Tiwado PT Cimanjah Abadi, atau Haji Abung Kusman Tri Mekar FM, Aya. Bapak Yayan Yuhana Staf Kementerian PU di Jakarta, Aya. Ibu Haji Hajanani Rostika Aya. Aptanapi Kapten Jack di Jakarta, Aya. Ari pangersa Bapak Haji Uus Kusnandar aya Aya. Ya. Dunungan Uing eta mah deuleu Cisurat. Titi surat. Bapak Haji Wawan Gunawan aya, Aya. Bapak Dr. Acep Abidin MSI Aya. di Asa Medika, Aya. Haji Iding Staf Kementerian RI Jakarta, Aya. Klinik Sahabat Sehat, Aya. Cucu Martono Aya. di Adikarya Cikareo Utara, Bapak Haji Agus Jaipudin, Aya. Kepala KUA Wado, Semua. Bapak Haji Aang Sulaiman, Aya. di Ketua Kopas Wado, Dede Suhendar PSBS, Aya. Bapak Haji Dede Suherman TB Family, Aya. Bapak Haji Ikon Minimarket Family, Aya. Bapak Haji Teddy Toko Onderdil Family Wado, Aya. Apotek Kita Farma, Aya. Ibu Hajat Cucu Haji Ade Nunung Aya. Rohana di TBAS Cikareo Utara. Atuh Bapak Ibu Haja Dede Kurnia Wedding Aya. Mulya Jaya, Dr. Anes Haji Yadi Kurnia Akbar Ketua DKM Masjid Besar Wado, Aya. Bapak Haji Agan Fajar Toko Mas Fajar, Aya. Bapak Haji Dede Dacu Wado, Aya. Bapak Haji Ading ti Ipua PPA, Aya. Ibu Hajah Lucy Toko Mebel, Aya. Aje Prayoga Curug Mas, Aya. Haji Yayat Minimarket Ginanjar, Aya. Hajah Ence Toko Mas Sinar Mukti, Haja Dede Kurnia Wedding, Aya. Aibtu Purnawiraman Ujang Tisna Aya. Ketua DMI, Tatang Setiadi Anggun Grafika, Aya. Dr. Anes Herman Suarman Aya. Sekda Kota Tangerang, Ler. Bapak Haji Tatang Toko Pupuk Wado, Aya. Erijal Bang BJB KCP Wado,
Bank BRI Unit Wado, Aya. PT Jaya Paindo Mulia Utama, Aya. Bapak Memet di Batara Harja Group Aya. atau Hakima Group di Sumedang.